Pamirsa sadaya, alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa patepang deui dina pedaran carita Sunda nyata carita Wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul karangan Mang Egi Fajri digarap ku Mang Egi Fajri. Kumaha dararamang pamirsa? Syukur alhamdulillah upami daramang mah Mang oge dina danget ieu aya dina sehat wal afiat kitu nya. Mang tiasa nepangan deui, tiasa ngahibur deui. Tah ka pamirsa tos teu sabar. Tangtosna ngantosan ieu carios Hayang Sugih Miara Tuyul dina episode anu saterasna kitu nya. Alhamdulillah dina danget ieu urang parantos nyampe ka anu 11 itu. Tong nyang kolong teuing kana waktos mangga urang di mimitian. Prung ah. Alah, iya orengan malam Jumat ya. Sigana si emeh geus sadia sasajen ya di kamar gua. Aing rek nyambat piaraan aing ah. Sangkan manehna geura-geura nyokotan duit anu geus diinjem-injemkeun. Waktu geus tengah peuting ya. Hapunten ka Sang Ratu, hampura ka Sang Raja. Kaula geus ngaganggu, kaula geus ngagareuwahkeun. Kaula aya pamenta pangdatangkeun piaraan kaula anu baris diparentah ku kaula. Aya naon maneh Mukri ngagareuwahkeun ka kami, geus ngagandengan ka kami, geus ngagero-gero ka kami. Aya naon cik aya naon. Yeuh, kami duaan geus nyampe ka dieu. Kami geus datang ya. Cik, aya naon gerang ngomong? Aya naon? Sok geurah. Hatur nuhun. Geuning anak Sang Ratu, anak Sang Raja geus pada daratang. Hampura kaula geus ngagareuwah. Cik, gerang ngomong. Hayang naon? Arek naon? Ayo geura. Ulah sok loba ka dieu ka ditu. Sok gerang ngomong. Ieu
anak raja, kaula aya pamenta, kaula rek marentah ka anjeun duaan. Sok rek nikah naon? Aya naon maneh? Hayang naon deui sok? Nya, hayang naon Ki Gerang ngomong ka kami? Kieu peuting ieu geus kaula rek marentah pangcokotkeun duit kaula anu aya di tetangga kaula. Sok, dina saha? Jeung dina sabaraha jelema? Hayo tong ngasaha Gerang ngomong. Ieu kahiji dina si Ohim, kadua dina si Dudung. Poma anak raja, tong disesakeun kabeh bawa ka dieu. Enteng urusan eta mah enteng. Sok Mukri, tungguan kunyaneh di dieu. Duit boga maneh bakal dicokot ku kami. Moal disesakeun ku kami. Tapi sing kade minggu hareup kami nek datang deui, nek nagih janji ka maneh. Nya mangga diestokeun pisah. Tong sungkan tong ragu, pokona mah minggu hareup anu bakal datang, cik datang we tong asa-asa, geus siap pokona mah. Cik, tungguan. Kami nek Imah si Ohim jeung Imah si Dudung. Tungguan kunyaneh. Duit nyaneh nyawa aya wae pokona mah. Rasakeun kumaneh Ohim, Dudung, nyaho-nyaho duit anu baris dibikeun ka aing, baris dibayarkeun ka aing, nyaho-nyaho bersih we eueuh. Keun wae eta mah. Nu penting aing senang gitu. Keun lah rek ditungguan ku aing. Alah, penting ieu bet asa teu ngareunah kieu nya. Kunaon ieu bet keung-keung teuing. Si Ijah mah geus dibra sare. Nah, ari aing teh daek sare kieu nya. Aduh. Asa bet araraneh teuing ieu teh yeuh. Aduh. Penting purding bulu punduk kieu nya. Nah, aya naon kitu yeuh. Duh. Sok teu ngeunah rasa ai taeun teh. Angin bet ngagelebuk kieu aya naon nya. Tapi meureunan mah bisi rek datang pi hujaneun. Tapi rarasaan asa bet teu ngareunah kieu nya. Nah, aya naon kira-kira? Nah, eta ditinggalian aing kitu. Parangsa aya nu ngolebat euy budak leutik. Asa ngimpi tapi jacan hee si aing.
Ayo nu ngolebat geuning euy. Aduh. Ai, suara naon tanya? Ayo nu ngagedebbrug ah. Di kamar tengah. Cik ah. Rek ditengok aya naon nya? Wah, adik. Sigana mah si Ohim can hees euy. Oh, alah. Can hees eta mangkeluk. Kudu dikumaha, Kakak? Hah? Ieu we Ki Adi. Hei atuh. Urang sirep we laanan supaya hees. Moal tumanina urang ieu. Oh nya. Urang sirep bae sangkan hees manehna. Sangkan tibrah. Jauh naon ah. Tunduh awajar we ah. Ya geus jam 1 peuting. Aduh, heueuh. Waktuna hees ieu mah yeuh. Mana isukan pan kudu larampah deui ieu ah. Habis kabeurangan ah hees heula ah. Ya Adi. Sigana ieu duit anu aya di lamari. Nya, ayo ah. Urang bawa kabeh. Cek si Mukri ge. Saperaknya ulah aya nu disesakeun. Ayo ah. Keun sia Ohim. Dicokotnya ku kami duit sia. Nek dibalikeun deui kanu bogana. Geus jam sabaraha ieu nya? Nah, ya pitunduhan bet jauh-jauh teuin. Sining rumah carape meureunnan. Ja tadi geus kuriak tadi nu tetangga. Keun teuing lah. Ngeun ieu. Aing can daek carena kunaon nya. Hareudang bayeng yang kieu ieu. Oi. Nah, geuning. Bet asa aya nu ngageburug tadi patengahan. Cik aya naon nya? Jauh na naon. Palang siang beurit. Atanapi ucing meureun akan we lah. Ya Adi. Itu si Dudung kerenyang heuy. Kumaha ieu? Nah, basta bingung-bingung. Penting we lah. Manehna mah moal neleungeun ka urang. Tapi teu bisa kitu Manusia masuk seukeut rarasaanana lain deui. Disirep teh nan hesena tuh. Oh, atuh. Sok geura sirep kadinya. Keun tah hesnya. Kumaneun sia. Tunduh ya. Lah. Geus wancina hees ieu wancina istirahat. Duh, tara runduh teuing Ampun ya.
Laksana oi. Eueuh gangguan naon Ki Adi? Heeh. Pokona mah kah urang malam cuma hareup mah datang ka dieu. Urang baris pesta. Urang bakal manggih ka ngeunah. Heeh. Joma hareup mah ngeun awas ya Mukri. Lamun teu nyumponan kana kahayang kami, rasakeun ku sia. Heeh atuh. Ayo urang ngaranterkeun. Si Mukri. Ayo Waktu geus 1:30. Nah, ya anak tuyul cadatang keneh. Sakedeung deui sigana mah. Tah. Ieu geus aya ieu sigana mah ieu. Geus karasa ieu. Hai Mukri. Kami geus ngalaksanakeun parentah maneh. Kami geus ngajalankeun kahayang maneh. Sok eta duit ayana dina handapeun bantal. Tuh di kamar tengah. Kami nek balik. Ngeun kade malam Jumat anu bakal datang. Awas maneh ulah lecor. Awas maneh lamun lecor ku kami. Rasakeun we akibatna. Hatur nuhun anak raja, hatur nuhun. Pastilah kahayang maneh anu ditunggu-tunggu ku maneh pasti bakal laksana. Nuhun anak raja, nuhun. Geus kami nek balik. Horenganan ieu geus isuk be kaberangan ieu. Ijah. Kah? Nah, nya bet kaberangan. Duka kunaon akang teh keur peuting. Sare teh duh. Asa kuharianeun. We akang mah teu bisa sare. Nah kunaon kitu akang? Duka teuin bet kaberangan ya padahal akang ya poe rek lalampah. Nya akang sapoe deui ieu mah. Akang nah moal dagang kitu? Moal heulaanan. Pan ieu mah poe Jumat. Akang teh rek ka dinya heula tah. Rek ka kampung tetangga. Aya perlu akang teh. Jangjina mah kamari gitu. Ngeun ieu kabeneran urang keur aya perre akang ieu. Geus ieu mah rek ka kampung tetangga we heula ka dinya tah. Nya ka kampung Cidoyong rek neangan maksudna teh rek kanu Kang Rudi sugana pimilikeun di dinya ya manehna teh kamari teh nitah ka imahna duka rek naon teh. Ya Kang, nu hade-hade wae keun ku jadi doakeun. Nya tuh. Lah. Duit geus kumpul deui ieu. Alah. Keun lah. Si emeh ka mana ieu? Isukan si emeh tah nagihan Mulai ti poe Sabtu mah tah nagihan.
Adapun cenah manehna teu bisa mayarkeun naon we lah anu dicokot anu sakirana berharga lah. Anu kumaha ge rasakeun we kumararane lamun maneh teu bisa mayar kapaksa ku aing nek dirayu deui sangkan manehna nginjem deui. Lamun manehna teu daek nginjem nek kumaha mayarna kitu tah. Geulah ku aing rek dibere kebijakan tah ngarinjem deui. Nah, sabab manehna kieu lamun teu bisa nginjem deuk aing kan manehna meureun teu bisa usaha nek pake naon mayarna kira-kira. Nah, emeh Kah, aya naon Kang Mukri? di mana maneh? Di warung. Eta tah geus ngamartan si Pardi. Lain si Pardi geus rek balanja cenah lain poe ieu. Kumaneh geus disiapkeun sagalana sapuratina. Nya Kang, tadi teh manggian si Pardi sangkan balanja deui ja pangeusi warung geus corencang kitu tah. Lain emeh ka poe Senin kan tinggal beberapa poe deui. Nya, narek naon kitu Akang? Ieu nagihan ka anu nginjem duit teh ya mulai ti isukan we lah. Tah nya maksudna mah poe jagisuk nagih lamun teu bisa manehna can bisa nyumponan tempokeun bae ka poe Senin kitu tah maksudna. Lamun teu aya poe Senin naon bae anu sakirana bahan jadi piduiteun anu di mana geus we lah disita we lah. Disita sementara mah. Ya maksud Akang mah supaya manehna engke bisa ngerinjem deui ka urang gitu. Lamun manehna nginjem deui ka urang barang-barang anu dicokot di mana urang balikeun deui gitu tah. Kang, kudu boga ras-rasan atuh Kang. Ah, nah Kang mah bet kitu-kitu teuin. Ari maneh. Pan duit teh menang capek, yeuh. Menang banting tulang urang. Ulah sok kitu maneh. Aya kuararane maneh mah bisa ngomong kitu. Nek naon? Nu penting nama urang bisa nginjeman ka batur, bisa nulungan ka batur. Adapun batur teu bisa mayar, nyabongan teh mah. Nya eta mah kumaha Akang bae. Berarti emeh mulai ti isukan nya nagihan. Si Ohim jeung si Dudung tagih. Lamun tempokeun ka poe Senen. Dan ingetkeun peupeujeuh. Lamun maraneh teu bisa mayar ka poe Senen, naon we nu aya di imahna baris dibawa kitu we lah. Nya atuh kumaha Kang Mukri wae ari emeh mah lintang tinggal laksanakeun. Tapi moal naon-naon kirana Kang? Nah, ngatik bakal aya nanaon nya moal atuh. Marenehna nu nginjem duit ka urang, urang nagih. Kan boga urang.
Kunaon maneh bet ulang-ulang kitu aya naon ieu teh? Ih, asa ku araraneh maneh mah. Ah, teuing Kang Dudung. Ningrum mambet asa teu ngareunah hate ieu teh ye. Nah, hanya bakal aya kila-kila naon. Maksudna teh teu ngareunah teh kumaha kitu? Nya, ku ningrum oge teu kapikiran Kang. Ngeun ieu hate asa teu bisa dibangbalerkeun. Teu ngareunah rasa seseblakan, ting seredet we nu aya. Nah, hanya bakal aya kajadian naon kitu. Eta mah meureun perbawaning awak bae anu teu ngareunah. Pan maneh teh rada hareeng Lin. Nya, aku kitu nama ngeuni rarasaan bet asa ku lain deui Akang. Palang siangnya bakal aya kila-kila nu teu hade ieu. Keun eta mah meureunan ngeun rarasaan wae lah. Ulah pati dipikiran teuin. Ya memang akang ge ari ku asa tugeuna mah ya ge tugeuna. Ngeun duka kunaon akang oge teu ngarti. Bet palaleuang kitu lah haroream. Awak ge asa lalungse ieu. Jeung anehna akang mah Ningrum. Nah, bat inget bae ka juragan Mukri nya. Nah iya kitu urang ku pedah tere kana pembayaran. Nya meureunan Kang. Nya ningrum ge sarua. Inget bae ka juragan Mukri. Tapi tuka kunaon nya ieu hate teu bisa dibangbalerkeun Akang. Nya, tapi keun lah. Sugan we teu aya kejadian naon-naon. Ieu mah meureun ngeundarasaan awak urang bae jeung pamikiran urang. Biasa bae meureunan ieu mah. Keur poe rada naas meureun keur urang. Pamirsa sadaya anu mikaresep kacinta kana carita Sunda nyata carita Wadul. Dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul garapan Bang Egi Pajri. Dina bagian anu ke-11 urang cekapkeun dugi ka dieu. Insyaallah upami urang dipaparin umur panjang, dipaparin sehat, tiasa patepang deui dina iposet anu saterasna. Atur nuhun, hapunten anu kasuhun dina sagala kakiranganana. Sakitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag.